Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Daya-daya ibu tulungan, aduh gelis anaki bantu ibu nok nyimas ditampi jantan minantu janano yakin anjeun bakal jadi minantu ibu dedeh teuing gelis arimbi kakasih teh leres ngiri hati gelis gitu nen kaulah teh koyong pisan, kaulah nun diangken ku tuang putra, kaulah teh hoyong gaduh salaki teh ka tuang putra ibu dah teburung ditampi ya teuingir Bu, ibu, Allah Bima, aya jurig bogohun ibu. bu aiten segala wawartos ka ibu teh Bu, iya Bima, aya kunti bogohun. aya ibu ono atuh gitu aya ono bogoheun bu tah itu ibu sabarno aya lalai badut Bu, doh lain Bima maneh mah ada beda lain ya beda atuh Bu, tukang suka song Bima aya bagong bogohun bu. atuh nah ada bagong oge sarua tuh napa Iya eta oge da ukur. napa coba pindah ka dieu nya. Bu, aya jurig bogohun bu. Dedeh teuing anak ibu Bima Sembah kapihatur bu. nuhun kasep ya jurig di mana kalau ada jurig tetaya jurig ada nen Aya jurig bogohun. kumaha mimitina Wih, rewak-rewik. aya jurig ngelong Untuk rangeten Dracula ibu. ya Ting Dracula, ting mumi, ai pinareup atau alien. ai pinareup kemana wae alien teh ya gerem Sampun teh. Bu, sembah kapihatur bu. kali ini nu akang eta mah tuh aya ka bawah Alah, ibu jeung ibu. ya atep Saha teh? ya atep geus hayang Aya tah saha bu? ya atep jadi anu datang ka Bima teh tadi teh saha hideuk sana mi Jurig. jurig darang eteng Wah, bukna bu. Geras. ngan ditangkap ku akang tara di angin rasa teh make hairspray Teu geuning. Sia. Alah, ampun. ngagokan udah Dan, ieu aya tah saha? Panggeureun tuang ibu. Teuing aing teh nyaho. wah nyara cantik tuluy Nyampeurkeun bu. budak-budak Bogohun ka saha ka putra bu. Maksa. putra tuh bogoh Amit-amit aing bogoh kanu kitu.
walah bayangkan ku ibu lamun putra kawin ka juring anakna naon coba marmot lain ka sia cabok sia we ai teh ngalonyeng wae ampun lain kasih tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu maneh nyaksian pot kan tenan kulan munir wak reuwig awewena teh tapi pakaianna mah gining aduh abdi bogos yang kana kongkorongna dia kena gelang cenah ya aya ngagadekeun tuh tuluy Datuan ni naon-naon kaula teh nya ngaleos ya efek teh keur ngaleos teh ngagabru kana suku meni page panggeun sepak kusaha ku putra disepak adong epak ngagulutuk kana gawir digabru ku si cepot ditindihan jenian geus cepot digalai kemana tah nyapotnya mun meunah teu tong sok kitu kan aduh lumayan ai keur beger mangeunah wae pokona lumayan ai keur baluweung mah geudeuh teuing kasep saya tapak suang eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun dibalikeun kumaha sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti dibalikeun endah kabina-bina lucut taya nu nuruban tak geuning bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh alah ayeuna mah geus pangijing ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu lain oh tuh mungkin lain abdi saksina oge kulan sing jeger untuna ge parana berwes itu mah berwe seulina teh tamat kana seuli gitu can pinarupna ge wah oh bibirna jebel jebel cewau nya jika bos romla sasaurana ge duh kakang bimong bisa gitu teu kitu teu eta ge eta ku bisa nya wah itu diliwihan yang mah tersep teu mana eta keindahan akan teu manggih leuwih teh teu ngeunah lain eta bu goreng patut ieu si cepot tuh saksina mohon kulan sarua jeung maneh cepot tibalik panonna nah kan mengerti balik dibalik paningali teh dileuweung ieu teh cepot dileuweung cing inget bisa kau sap koron ngeureunyeun bebeneran lain mulai eta lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha ulung aya meureun saeutik nya aya naksir beleuheung aya naksir gan naon beleuheung cabok sia we aya saeutik teh berarti aya yo beleuheung alhamdulillah euy aya kitu panon aing teh tibalik balik aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni da nyawa mimitina ada apa akang da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu nya hanya pitulung ieu oh bakang pitulung buat teh oh pitulung mun ti Maha Agung mana kitu ge kudu ngajodo nya ka dewek meureun ngajodona teh ya kan naon ari agan alim mah cabok semua dieu pokok teh ayo beleuheung lebar berarti naksir berarti ada main berarti aya main teh dina hatina ya kan aya saeutiknya lain setik deui jiga nama tong beja-beja sia beleuheung era gua bantis geuleuh aing ngomong kitu kumaha kasep da lain kitu kumaha lamun di bawah sare teh jadi deui jurig wah cing percaya ka ibu nger teh ya lamun kitu mah teu aya halanganana
Dah gitu kasih. Ayo pecagan di canak sare teh jadi langir. Disingsiran wae. Jeletot kena bohol nyocok. Eta kok disingsiran wae. Ah limbu. Nah, Sieun jadi langir. Dan supaya mungun daikeun ka aing. Kumaha tah Kang? Ada. Atau jadi komodo. Jangan ngawayang. Alah, Haji di mana ya? yakin hate hidup ayah hate kaya ya teh putri-putri gelis kawanti-wanti eta teh terus sing madu trahing kusumah paribasana nger gerak tampi ku hidup cu gan. Bisa Ya. Bisa. Eta istri cenah syiri heula. Nya. Tuluy. Lamun gugusina hideung eta juri keneh. Berarti camani itu teh. Terus hideung Hidung gugusina. Ya teu naon lamun kitu mah. Si ibu doa kitu. Ning aya urang euy hate. Aya. Alhamdulillah. Aya kan berat kedah. yakin kasep bakal nampi lamun eta nu tadi ieu Udah tadi mah tetempoan ana salah meureun. Ya. Da yakin tadi mah teu da jurig. ya atuh lamun kitu mah carana bagian nu taya papadana kasep hayu urang ngariung gitu di sasaungan nger urang tepungkeun jeung lanceuk hidup jeung adi hidup. Kan? Ya, aya sir. Wah, di beja-beja kasia. Nah, sieun diintip. Ampun. Anu mana ngaran Bima kuda ngajar. Doh. Tahu gitu kan tahu. Eta. Cing, hayang nyawa datang ka penai. Balik-balikeun eta adi aing kuda ngajar. Cek. Ansurkeun ku aing tempat. Hei, Wah, daya nu nyarios. Raka Prabu Nyai. Nanaonan gitu den eneng kata. Sampurasun Saha eta? tapi nona ngahaturkeun semasungkem kaonyok Raka Prabu Saya. Doh, Saha? saya Ayi, ieu teh salaras nama Arimi. Nah, teori musuh ya. mereka jebak Alah, maya teu mungkin teuing dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalaki nyai tong diganggu Kang. Nyawa aing teu wawuh jeung beungeut kieu. Tuh lain ini mah. Nyika Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Doh, Untung ku Bima ditampan. leres. Datan nirata ngademan upah kuringan rana. Datan nirata ngademan upah kuringan rana. Tidak bawa. Anjir dulu etar. Lancukna dulu. Lah, naon? Untuk ka dieu sia. Nah, urin. Di ampun. Jaga diri deh. Tadinya nyarane. Kan kadea ulah dilawan agan bahaya. Wah, Sia-sia. Ini nyarane. Aku Lakodara Bima. Cenah nyarane. Ini restoran namun gede badag. wah, handarwan gitu mah. Ari eta anu tukang. Eta anu tukang. Dimut. Kaula bapana. Doh, Limus sakeureuh. Bapak naon?
Bapak terek Bapak terek ngaran aja imu syakurut yang subur lain jelema nu garela ini namanya teuing nyarane ngaran teh bener aja Bima ya bener anu ngaroga hala di aing nu bieu adi maneh teh lain sia dia mah geulis gitu. emangna aing teh mata naon puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna da piraku Hah? samaran Pika memeut yakin sabenerna eta teh adi aja lain dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia aku saking astina ari eta nu tukang aku saking kubutuh hayang lain minipi kageuleuheun eta saking eta mah saurang maneh sama aing jadi goreng hate kieu ye ka eta jelema asal mah padahal ku guru aing mah ulah goreng ka jelema teh tapi nepi kageuleuheun pasrahkeun adi aing nu bieu belengug teu payus mengudi ratu teu layak aya di raja teu giring aya di pamimpin mata peda kadulur sorangan teu wawuh bah urang ajas di podaran sia ku aing lamun teu dipasahkeun adi aing buktikeun lamun aing di podaran wani marang aku ora wani dening ngapakulanang-kulanang aduh Gusti teu tega Gusti teu tega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunjung paribawasna sumohon para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon hari sakali ieu mah aing dek jogo jeung imang keluk sabab ieu urusan pribadi adi aing di rogahala singgung aya saksina deuleu adi aing nepi ka ditajong di kumaha-kumaha bener satadina memang kitu tangeuning aku ayeuna mah lain ieu mah kieu we bilih teu persanten abdi saksi cat naon Joko Longkong balungan tuh Joko Longkong we tuh abdi nyelak aja di naon we akar cecenet nyalak abdi teh tawar bae antep ke turun sorangan panuju sia coba-coba orang pada kopi galam pati kulajar jika sia aduh teu saimbang teh saimbang dina awak oge atuh dina badan teu saimbang teu saimbang dina awak oge deuleu lawakna ge wah 10 genep ta eta simut ngalawan kereta api teh eta eta maya menang teuing kereta api naon tulungan aing nyelak eta tekena geus gede aduh coba bener-bener nulungan karunya ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau lah geus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana jang pasti alah wah lah naon bapak ngoceak teang sebisa nomor kosa buku na bapak teh kosa tengar juru buku bapak teh saimbang palang siang deuleu ayana kamu sinaksenan para walak dia beratam tamas semata doh ige memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba beres tina teu saimbang nawa sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang
gawir nulung kawing luar biasa ini hanapna teh emak atuh kok kituna ya arima bakatingku nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Bima digabruk Itu gayanana. angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka hanap Geus. atuh Prabu Arima jadi leungiteun sasaran anu temahna ieu Arima Seimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lung kawing anu dihanapna emak ku kituna ieu Prabu Arima Inggih. ngagejelik kana emak tur langsung ka hanap mebes bakatingku berat-beratna Dah. anu temahna kaluar cai mung serat buuk Arima duwi kabawa ku cai anu tarik ti hanap kaluhur kitu kayanana sorakeun dia Ya betul. ayo si Bima kapawaku boy barat iya lah kan Wah, kelanan ulah dia balad kelanan ulah da lain kasalahan Bima lain kasalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kasalahan lanceuk ka ulah Wah. tejo pot ka hanap pot Wah. kan tejo ka hanap Tinggali kanap ku Akang. Wah. Weh. wow Amak tuh. tidak beda teuing sok paehan Udah rek geus bulu karek kesentrungkeun wadir. Di papantas bernaya juri. Wah, baru tuh. teu Ngampu Akang atuh. berat kalau aing nu ti bebeut Ada makan dorong atuh. aduh teu rumasa aing mah hanteu da manehna ngagabruk aing menyelamatkeun diri kan iya mun ka ampul-ampulan kitu cai Nya eta Bulu cai. meureun asa kabukakeun teh liang cai ti handap Nya atuh. bunga gejiligna Prabu Arima itu waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh Meniri diaban kan. iya mebes kan beberek-bekan ongko Oh. luar biasa wah bakal jadi sejarah ieu Oh tempat gitu. ieu Gitu Kang. bakal datang pariwisata wisatawan ti luar negara Oh, nya Kang. nyaan Jadi tempat wisata juga namanya. iya meureun anu disebut kali ramut teh ya kan Nya Kang. iya kali ramutan. Tangan nya kali rambut. kali ramutan teh ieu Nulis saya akan atau kali merah gitu deh kan Oh getih merah teh tadi. kalau tadi teh anu pade kali merah bersama ayo maju gitu lain ku kompak nih Kakak. Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. tutup lawang si Gotaka. Ooh.